kebon ditanam pohon kacang geus cum kacangna oge bararuntes kos abang si iyo teuing waro ditaprak wae tu lagi emak aing teh selebriti apuk-apukan kebon kacang ampun buka indung teh bararusing aing mah aing nguraknya liang harusnya jepnya sia mah pareng geus rek panen ngurak ya sugan we pajakan teh sama tarak bener yo tenang aja jep ide asik tanya ada minyak batang kacang sugan ada ada iya naon sia kenal nong lah aing geus ambrok jeung berenyit aing di mana-mana sih sia Bang Barongan aing di warung aya ka warung aing ka kebon aya ka kebon ini pada rusing jadi nate kadia tuh ngobrol lah aing kata sia enak biasa ieu kan kacang batur lain kacang kacang emak panjang masih emang heeh matakan aing kita ka dieu ge tuh sia tong jaga warung cenah cek mah teh kebon we sia ngajaga warung mah balik cenah teu daek apal sorangan mah aing kumaha sia apa kan Bang Barongan kumaha antaran sia aing pati care kanan wae nya geus aing mangkat ka dieu kita nyokotan anu bareureum cenah yeuh jenong nyaho cenah daun anu bareureum cokotan cenah heeh kitu we urang teh ka dieu aya menurang setengah jam mah bedak nila luntur ambrok jeung sia Bang Barongan aing kuat parusing nong naon terus ya eta warung nungguan mana emak aing nu nungguan sia tadi budak aing lain lamun lain sampan aing erang anjukna puguh eta aing kita ka kebon maehna anu nungguan warung sia lamun nungguan warung mal balik ke cenah aya Bang Barongan ku sia dibere di nganjuk gitu geus aing mah bisa nganju ka warung heueuh nya wayahna we aing atuh aing ngabelaan si aing kuat diusir ya naon saya sedih kenapa banget teu aing mah teu sedih aing diajakan ngurak pareng geus rek panen teu karunya ka aing aing teu karunya ka sia sia mah ngabalangsakeun aing nganjuk kopi sia mah tara mayar ka aing pan bayar ambrok sia heueuy nu aing naon aing geus ngurak denya kan kira sia mau ngomong ke mana aing ka mana ya aing keur tulalit aing teh keur baringun aing geus ngurak teu menang-menang liang terus teu saya sih ngerti panengankeun liang nong si aing cik ya heuh baju liang naon aing nanya liang naon ya nanjep nya liang belut aku liang korek kadut siapa menegatif wae da aing nyaho tempatna di mana ayo milu jeung aing di mana aing udah lah embung cih saya percaya aing salah tikip dan siap lawan percaya saeutik aing cek aing mah sia ye itu dibayar meureun meuni keneh kurang akalan RT kumaha supaya benang duitna RT sedeng teh aing warga RT eta teh sok bijaksana teh RT eta mah ku sia babaris ya ilok heeh sieuna aya yeuh kedeung heula sia mah duaan Bang Barongan ka aing teh ngajebruskeun wae pan sia nu meunang duitna jangan ngajebruskeun ge aing teh bang kopi aing bang kopi teh nya bener Enang tuh aing nang RT lah nya. tong lila Oh. aing nungguan di mana Tungguan sih di Ronggo Sawi. oh aing teh kunti Sia mirip kan. bagi meureun Beuki saeutik. aing kan di dieu tong lila Siap. aya bisnis teh jaralas jeung Bang Barongan mah lah kuat para rusing lah lila ka mana cenah engke emang ngambek mantek moal ngambek lah da penting mah ya di kebon we lah gitu Duh, aing boga warga marusingkeun kabeh. Ronda teu malalayar. Bagian masalah ka aing wae. Embe reuneuh kunaon neangan aing RT nya. Aing perasaan aing teu ngareunahan. Embe kunaon embe nanyakeun ka aing. Cep, Jong, naon? Eta mana? Aing ka kebon euy. Geus ka kebon deui wae RT. Ya Pusing. ngomong-ngomong. Aing tadi keur aing ngurak temen liang belut. Tah si nong cenah boga liang belut gede. Hah,
Benar. Oh, Aing tapi tidak kena ngabejaan ka aing Mas. Ya, apa tuh cara ngelak belut? tuh. Kumaha teh? Apa lu ya? Anu asin teh. Heeh. Heuh di mana-mana ge uyah mah asin. Ya, usia. Awur tah galengan teh. Tuh. Geus kitu angkat ku sia teh galenganna. Balikeun. Angkat ku sia kege ngararawe eta. Heuh. Lain heureuy bener. Aya. Aya nu kitu. Tah, nu kieu ya. Teu Aya paham. nu kitu. Jadi diangkat galenganna. Heuh, ya, sia di ditu, Hmm. aing di galangan teh diangkat teh ya. Eta sing garawil. Begitu. Ya kumaha we atuh arta sia deui. Heuh, sia. Oh, bener. Parah. Gitu doang teh. Banyak nggak saya nama hanakeun. Tapi ngomong RT tak kali itu. Kusaha? Tinong. Ambung aing asinong ah. Ya, nyau. Aing kudu perkosa ku si Enong. Nyamoal atuh. Sok Boh. Aing embung aing ah di muka ditu ah. Embung. Embung. Nu bener ya. ya. Lain ku eueuh nade calon RT beureum ya. Ya nu kieu. Aing ieu. Ayo kumaha teh itu kumaha itu? Tuh maksudna aing cek noek naon. Nyau sambeurkeun. Ya, Geus sing arek mere duit. Ulah direjeng aing nya. ya nyata mah teu nyau cenah aing mau ngarejeng. Karajeng RT. Teh direjeng. Aing kan RT terbaik. Heeh sih, tapi Kumaha sih? No. Ada eta boga hutang dia nya. Utang. Banget aing boga hutang mah. Warga boga hutang kudu dibayaran. Eta boga hutang naon heula. Mun nyikeun wae keukeu. Kota duka-dukan tuh gogol seran nononan. Naon nya? Di ieu Kebon kebon. kacang diacak-acak. Buset teh. Heuh sambeurkeun heula teh. Kacang saha eta? Mana bukan kacang, Den? Oh, panjang ieu mah. Panjang kacangna. Kebon kacang. Oh, gitu. Di rambutan kumanehna. Sebaya tuh. Tuh, seru Nama baik RT Baik. ka bawa mah. si anu boga kebon kacangna ngamuk. Kamu geus ngamuk kan RT kene. Heuh solusina naon aing. Ya amprok Sampeun heula ka ditu si Enong. Aing pararuguh lah. Ayo atuh. hayang mah manjang jabatan. Yang geus nyusul. Ulah tuh. Rokok sia naon? Ngono. Samsu Engke nganjuk heula. ke sedeng. Aing kudu atoh boro man kana merokok. Sieun ka aing. Siap goblok. Ya ieu mah bawa tiba heula. Ya. Nih. Kita ngomong RT tidaknya. Ini dicari kecek ke si Nong. Aing sorang kasih nama Tuhan. Bang geus ieu ka Masih mari. terjadi fitnah. Aing tang si Jep di ieu. Yong ah. Kan. Jep. Yong. Hoi, balik dong. Sih. Aing embung duaan di dituna. Apa sorangan duaan teh nu hijina setan. Mending ieu we ame jadi setana. Oh, Yong. Intina mah RT yang di Baturan. Aya nu we aing rokok teh jadi. Siap. Aja paling aja nanya ngontor RT nya. Aing nyare nangan bangkok nya. Heeh. Akan ngurek ke sore. Heeh. Ya teh. Emang naon sih? Mun si Nong. Aing por anu moto apa soalnya aing eta terbaik ka aing Oh, jabatan sih. aing turun. Bikin timbul Cuman fitnah ngusip. ya. Heeh. Mau si Nong suka bergabru wae sih. Ih, awur aing. Ayo kadang-kadang aing ge teu kau pan nongeng-nongeng main gabru. Ih. Oh, Sebelum- kamari. Hah? Coba kasih nong ya. Ih, henteu aing sebenarnya. Bener sih ya. Yeh, naon aing kan kos kitu. Ieu nanti nah di tanggal naon ieu meni jambung gede kieu aing paur ah. Ya mati. Gede. Aing meni kabita. Panas. Ieu. Sia teh sepi di dieu sarangan wae. Ieu sia geus buahan. Saraki sia mana? Tas tangkurak si Iyong yang si Jepri marah toga mana cerita nungguan aing di dieu. Kita sorangan aing ngacaprak ke nu burung. Tangkalan meni baradag kieu. Kedeung heula ah. Kang. Ya kenal. Sen nilai. Aing entah RT, aing kan beusi sia kumaha onam, mau RT. Aya masih RT. Tos mama RT ka dieu ah. Aya na. Nong aya masalah. Sia mah. Nong aya masalah naon nong? Ngomong jauh. Aing di polena. Ieu kasurupan ini. Naon palaur. Tadi gini. Eta naon maksudna mau RT? Eta rek naon ka dieu? Iya cenah nong ngacak-ngacak kebon. Sa nu ngomongna? Hah? Sa? Nong sebenarnya aya masalah naon sih nong rareuwas RT mah.
Duh, dicaritakeun mah panjang kali lebar. Lebar ke mana? Ya sia sok ngomong ayeuna curhat yang Aing naon. embung aing teh hayang curhat cek aing oge. Sikual mama Bapak RT ka dieu. Lain si Aing kantu. sieun, embung aing mung jeung RT curhat teh. Aing mah jeung sia tuh jeung si Jepri Bang Barongan, aing embung jeung Pak RT mah. Oh, si Jepri tadi ajakan dia emung aing power cenah. Ieu Pak RT nong teh boga masalah euy. Naon masalah no? Emak, Ma pae. encan pugu. Ti suga teh pae. Iya. Aing mata Soal kerala. atau mana pae mah ieu mah. Kan tadi mata si Jepri aing tadi teh suga teh mana pae. Ngaca-ngaca kebon cenah. Ieu ulah ngomong mana pae, aing mulai kieu mah atau mana pae teh ame loba salawat cenah. Oh, parah sih Ya mah itu Pak RT heureuy nong mah. Yo nong. Hok ngomong KRT sia keluhan naon? Heuh teh. Kaluna Apa 5 RT terbaik? Heeh. Menyelesaikan masalah tanpa ayo. masalah. Dimana kan kieu si Nong pernah dicarikan mana mah gagal lo nu ngahutang, tak kumaha selesaina. Pas nage Jepri iong anu sok mentan hutang mah nya. Ya heuh sia nyaho apa sok di RT mah. Sok tah Nong heuh teh Nong. Heeh, bener. Yang geus kieu we atunya RT mah pusing. Yang penting bereskeun we aing dibere duit lah. Ini duit ronda ya. Duit Pake ronda. heula. Ya, tanggeus sia jeung si Nong duaan lah. Aing balik pusing ah. Pikiran sia mah. Nu nya teh nya. Heeh. Oh aing mau RT sampai mau geuning. Sieun anu. Kan saya janji ke aing menang duit cenah. Ieu kan jatah aing. Oh, tapi aing mayar utang tah. Himpas utang aing. Oh nyaapan berapa aing mau RT. Oh, geus saja lah aing mah aja Bang Barongan mah geus naon? Itu mau dibanjut. Naon? Itu. Oh, tiung aing. Gesang banget. Terus? Pakai Yo, banget aing mah geseng nya teh sia dodol. nyaho. Dodol hidang amis teu. Layan henteu tadi gua. Amis, aing amis.